ya cicing ya. Uing teh kan baheula kadang sabulan sekali ke Bogor ka dieu. Heeh. Balik ke Bogor ka dieu. Tah caritana mah kieu, anjir pinuh dina boes teh urang kabagian nangtung. Pas sedak nangtung teh. Teu mayar meureun. Lain teu mayar sih dengekeun heula batur carita teh. Carita teh. Mau ka teu mayar kudu mayar ti heula. Lain atuh kan kabeungeutan Urangna leuwihan. cocok nangtung oge da kabeungeutan. Pas sedak ti tukang teh. Sigana mah copet. Eta teh sigana mah copet tukang uing teh. Aduh bahaya tuh. Nah, pas diliuk teh, ih awewe. Cinta wah bawa ya sih. Oh berarti memeh diliuk mah sasangkaan didinya teh copet gitu. Sangkaan malah laki das kokodobangan karena ieu. Heeh. Tah copet kan di mana-mana kan. Tah dia mah awewe, tah antepkeun ku urang teh. Ih, Tah asup tah si leungeun teh kana saku urang. sing horeng. Meureunnan di ditu mah teh arek nyokot dompet, teh nyokot HP. Eta. Udah ngaranna copet pasti Heeh, naon anu kacapit teh. Heeh, ikhtiarna kitu meureun Ah, kodombangan. geus kitu teh kieu tah. Antepkeun ku urang teh. Teh nyaho mah weuh naeunan di saku urang teh nya. Hmm? Da bolong. Hmm. Da teu misalkan naon da pasti murah mun misalkan HP apa misalkan duit lah gitu teh. Da geus bolong gitu nya. Meureun konompang hayu beuki jero sileungeunna teh. Antep we urang muntah heuh pageuh. Bari mengko sedak-sedak kieu-kieu truk kadang kahareup. Mana tarangna kana silah urang itu Kang. Antepkeun ku urang teh. Meureunnan panyangka manehanana aing mah genjil disangka HP. Aduh, Tah langsung dirampanya. eta pan Disangka HP. pan karasa meureun HP mah teu aseur Lah heueuh eta ge pan sarua meureunnan panyangka manehanana. Ku urang teh langsung we dikat. Gak ditempet sileungeunna teh supaya ulah dicabut deui eta. Pas ngadieu, ayo siah maneh. Maneh copet lain. Beureum beungut teh main sepanya. era meureun. Era cenah mah hayo sok ku urang. Lo eta posisi lo bajelema. Hah, nya loba ngarang tuh, urang ngarewos. Kita ngarewos da urang karunya heueuh nya ge copet. Pek naon nu dicabakna? Nu di Ayeuna mending digorowokeun ku urang. Copet-copet maneh copet. Biasanya apa mending cowok sih urang teh nya. nah bak ayeuna dicowok kumaha gitu aya jarona naon emang? Teh nyaho. Pas begitu manehna abus leungeunna teh pan gak disangka handphone meureunnan teh nyaho mah. Naon? Barang urang. Ditanya ku urang teh gak gitu. Sok digorowokeun copet ame maneh digebugan. Apa mending cowok sih urang. Cek mana teh, mohon cowok nya geus tapi ka pamoyanan urang ngeunah we cowok teh. Dulu. Kita pang langsung beras gitu kumaha? Piling mah apa meureun awe muter? Apa lagu sakesek nu handap ngajaran endal kan rasa gitu. Piling mah apa meureun awe muter? Piling mah apa meureun awe? Piling mah apa meureun awe muter? Apa lagu sakesek nu handap ngajaran endal kan rasa. Endal kan rasa. Endal kan rasa. Oh, mending diterakeun copet, mending cowok aja urang teh. Ngangguk mah teh mun mending cowok. Oh, mending diterakeun copet, mending cowok aja urang teh. Ngangguk mah teh mun mending cowok. Asal carita si ieu bing eta. 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 Berapa malam itu teman?